Cing sadayana siswa-siswi SMP Wahidin kelas 8A Dugi 8E. Tepangkeun wasta Ibu Devi Sophia Tiuniar. Ibu di dieu ngaulang bahasa Sunda kelas 7, kelas 8 sareng kelas 8. Nah, hidup sadaya pastina entos tepang, entos kenal sareng Ibu Kumargi. Hidup sadaya nuju kelas 7-na diajar ku Ibu Devi. Kumargi kelas 8-na aya wabah anu datang mati Wuhan. Jadi urang sadaya teh henteu tiasa diajar, henteu tiasa ngariung, henteu tiasa tatap muka. Jadi urang belajarna melalui e-learning. Nah, di dieu sadaya Ibu miharep mugia kabar siswa-siswi sadayana sehat damang walafiat aya dina nikmat anu dipasieun ku Gusti Allah, erek nikmat kesehatan atau nikmat rezeki perlu ku urang disyukuri. Teras oge Ibu bade ngingetkeun ka hidup sadayana ulah hilap anu namina 3M, protokol kesehatan anu entos diterapkeun ku pemerintahan ka urang sadayana. Naon sih Ibu hari 3M teh? 3M nu kahiji nyaeta makai masker. Jadi orang rek mana-mana kedah ngagunakeun masker, bade ka warung ke, bade misalkan bade keluar balanja kedah ngagunakeun masker supaya pencegahan untuk katular ku virus corona. Anu kadua, urang kudu rajin mencuci tangan. Urang biasa mencuci tangan menggunakan sabun. Mencuci tangan minimal 20 detik. Nyaeta mangarep urang misalkan tas kakara balik di luar langsung cuci tangan. Tas megang benda-benda anu sakirana kotor langsung cuci tangan supaya kuman-kuman anu aya dina tangan urang teh bisa leungit, bisa paeh ku sabun. Anu katilu nyaeta urang teh kudu ngajaga jarak alias menjaga jarak. Menjaga jarak mah menjaga jarak antara orang satu dengan orang lainnya. Tidak boleh yang namanya berkerumun. Tidak boleh kita salaman cipika-cipiki. Tidak boleh salaman menyentuh. Salamannya harus salaman seperti salam Sunda. Orang juga pasti akan memaklumi. Kenapa sih kamu salamnya seperti itu? Karena kan kita lagi ada di masa pandemi. Kita semua berdoa sama Gusti Allah, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa berkumpul tatap muka lagi di sekolah. Tentunya Ibu juga sudah rindu akan anak-anak semuanya. Nah, satu acana karena pembelajaran Ibu rek harus heula ka hideep. Minggu kamari teh urang tos diajar artikel. Coba aya anu terang teh naon sih artikel? Nah, artikel teh loba pisan jenisna nya. Aya artikel anu eusina teh tentang sejarah, aya anu tentang budaya, aya oge anu artikel tentang penelitian. Satu acana kana pembelajaran Ibu bade ngajelaskeunlah tujuan pembelajaran dina artikel. Tujuan pembelajaran dina artikel nyata siswa dapat memahami materi artikel dan mengetahui jenis-jenis artikel. Di dieu Ibu bade ngabahas hiji artikel anu judulna nyaeta Desa Wisata Cibuntu. Desa Wisata Cibuntu teh
ayana di Kabupaten Kuningan. Kuningan di dia sanes Kuningan anu aya di daerah Jakarta, tapi Kuningan Jawa Barat. Salian ti Cibuntu, Kuningan oge miboga daerah wisata-wisata anu lainna. Kusabab desa wisata mah entos pernah dinobatkeun desa anu asup kana mancanegara. Kusabab di desa wisata Cibuntu teh aya nu disebut Kampung Kambing, aya oge Curug Gongseng jeung situs-situs purba kala. Bu, saumpamana orang pengen hoyong ka Cibuntu teh kumaha sih? Nah, urang teh bisa jalan ke Sumber. Lamun arahna ti Cirebon. Lamun urang arahna ti Kuningan, urang bisa jalan ke Caracas. Lamun ti Sumber, urang ngalewatan Pelangon. Nah, desa wisata Cibuntu teh tepatna teh aya di Kecamatan Pasawahan. Bu, kunaon sih Cibuntu dinami desa Cibuntu? Kusabab desa teh buntu, entos teu aya deui desa. Ukur desa Cibuntu anu terakhir. Masyarakatna oge jeung rumah-rumah mana penduduk bisa dihitung. Paling aya sababaraha ratus imah. Unikna di desa Cibuntu teh nyaeta nu disebut Kampung Kambing. Kunaon? Kusabab kambing teh dijieunkeun kampung. Lain penduduk baenya, tapi di Cibuntu kambing oge dijieunkeun kampung. Kampungna ngajejer. Jadi si embe-embe teh dibere imah masing-masing. Engke tinggal anu miboga embena tinggal marab atawa mere dahar ka Kampung Kambing. Tapi Kampung Kambing henteu ngahiji jeung penduduk. Kampung Kambing misah ti wilayah penduduk. Kampung Kambing mah ayana di belah ditu, sedangkan wilayah penduduk ayana di belah dieu. Jadi desa Cibuntu teh desana masih kene asri, henteu terkontaminasi ku kotoran kambing. Kusabab Kampung Kambing mah dihususkeun. Salian ti Kampung Kambing aya oge Curug Gongseng. Nah, hidup salian ti ningali endahna Kampung Kambing, bisa oge ningali pegunungan, pepohonan anu rindang, pepohonan anu hijau. Kusabab udarana bener-bener sejuk. Sok rasakeun bae hidup ulin ka Cibuntu. Hidup nyobaan cai di Cibuntu atawa ulin maengkeun cai, karasa caina tiis pisan jiga cai es. Nah, salian ti Kampung Kambing anu dijieunkeun ku masyarakat Cibuntu, di desa wisata Cibuntu oge aya nu disebut situs Bujal Daya. Eta situs teh ditimukeun nyaeta dina tahun 1870-an. Eta situs teh mangrupa arca purbakala dina bentuk batu-batu jeung bentuk-bentuk sejena. Nah, selain ti situs purbakala, di desa Cibuntu oge aya hiji sumber mata air. Sumber mata air eta bisa langsung diminum tanpa kudu digodog. Sakabeh masyarakat Cibuntu osok ngarala eta cai teh. Aya nu mawa ember, aya nu mawa gentong, aya oge anu mawa galon. Eta teh dingaranan Cikahuripan, sumber mata air anu jernih. Caina karasanya cetis, bisa langsung gelekek diminum. Nah, saumpamana urang erek ngalah eta cai, urang teh kudu turun ka handap, kudu ngalewatan sababaraha anak tangga. Nah, saumpamana urang geus ngalah, urang teh kudu naik ka luhur, kabayang kumaha eta netekna anak tangga teh.
Tapi eta henteu nyen urang capek kusabab urang kabayar ku pemandangan anu endah nu aya di desa Cibuntu. Salian ti situs Bujaldaya sareng sumber mata air di Cikalipan, di Cibuntu oge aya nu disebut Curug Gongseng. Nah, saumpamana urang hayang ka curug, urang teh kudu naik ka luhur. Eta pamandangan curug teh mani endah. Kusabab urang biasa ningali hutan anu aya di desa Cibuntu. Mayoritas masyarakat Cibuntu nyaeta bertani. Aya nu melak boled, sampe, pare, jeung lain-lainna. Jadi masyarakat teh di ditu teh lolobana bertani. Aya oge anu gawe di pemerintahan. Naon sababna desa Cibuntu disebut desa wisata? Kusabab di Cibuntu oge teh seueur pisan tempat wisatana. Jeung saumpamana urang berkunjung ke desa Cibuntu, urang teh bakalan disadiakeun fenomena homestay. Jadi urang teh tiasa nginep di perumahan warga-warga anu aya di desa Cibuntu. Selain di homestay, urang oge bakalan disambut ku masyarakat Cibuntu ngalewatan tari-tarian, ngalewatan musik damelan, angklung, degung, jeung kajabana. Karasa pisan endahna desa Cibuntu teh. Tiis, jempling, adem, ayem, cocok pikeun nenangkeun pikiran, pikeun anu galau, anu penat, anu sibuk pekerjaan, jeung kudu sibuk lain-lainna. Nah, di dieu hidup biasa ningali pemandangan endah desa Cibuntu, ngalewatan foto-foto anu bakalan ku ibu share dina ieu video. Ku hidup tingali simak eta foto baik-baik supados hidup tiasa ngarasakeun kumaha sih endahna desa wisata Cibuntu anu aya di Kabupaten Kuningan, tepatna di Kecamatan Pasawahan, desa Cibuntu anu aya di bawah kaki Gunung Ciremay. Materi anu tiasa ibu kapihatur kirang langkungna ibu nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.